Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyallah. Langkung dipayun hayu urang muji syukur kanu maha gopur, muja kanu maha kawasa, pangeran urang sadaya Allah subhanahu wa ta'ala. Rehna urang sadaya tiasa patepung lawung paamprok Yonghok dina ieu acara. Salawat miwah salam mugia kasanggakeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasanggakeun ka para sahabatna, kulawargina, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sateu acana simkuring ngahaturkeun nuhun ka Bapak Guru sareng rerencangan sadaya anu parantos masihan waktos. Simkuring ngadeg di dieu bade ngajelaskeun pengertian motherboard sareng cara kerjana. Motherboard mangrupikeun komponen anu tugas utamina nyaeta nyebarkeun listrik sareng ngagampangkeun komunikasi antara alat komputer sareng alat periferal. Tanpa motherboard, komponen komputer teu bisa nyambung jeung gawe bareng. Cara motherboard ieu nyaeta data dikirimkeun ngalewatan bus data. Lajeng data diasupkeun kana chipset sarta nuluykeun ka komponen sejen kayaning CPU, RAM, memori gudang, jeung alat periferal. Sakitu anu tiasa ku simkuring didugikeun hapuntenna bilih aya kecap anu kirang merenah margi kasayan teh asalna ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sateu acan ditutup simkuring gaduh hiji sisindiran nyaeta kamari kuring disuntikna ku dokter Yana lamun hayang bisa ngetik jurusan komputer solusina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.